Ulah dikira orang Indonesia mah jago. Kajagoanna mana? Boro-boro nu bener si Nusron salah bae ge seserian. Eta kan jarago ngaranna eta. Jarago di Indonesia mah. Dek bener, dek henteu biasa bae. Tah, dek diadu kan. Ulah dikira. Sebab naon? Sebab aya pendidikan pondok pesantren. Cek almarhum Aang Sadili Ciberem, andai kata santri mampu mengeluarkan bahasa dengan bahasa yang baik, dengan tertata, niscaya santri-santri anu geus mengaji sampaikan mantek dan ilmu bilaga tidak ada tanding. Sebab nyaho nyana pendidikan santri teh luhur luhur kuari ayeuna mah urang deuk diaji Johar Maknun da ulah waka kok kudu juman adukeun jeung mahasiswa anu S-na geus lain S2 S3 S lilin adukeun ulah make kudu juman lain ulah make Johar Maknun lain keureut ceuli datang ka eleh bae ka santri jih lamun di universitas diaji sistematika filsafat di santri mah geus dianggap lalagaan mantek teh geus dianggap lalagaan geus hitungan kodiah teh bari masak kulun babadun kulun bala sabadun kulun Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Allahu a'lamu bimaradi wa idza tusla alaihim lan tatkala den bacakeun lan eling sira Muhammad tatkala den bacakeun alaihim mengatasi kufar ayatuna opo sak ayat isun agung Al-Qur'an tegese Al-Qur'an qalu maka ngucap ya kufar kabeh Inna farqad sami'na teman wis ngarungu isun sadaya law nasya'u lamun kersa isun sadaya lakulna maka yakti ngucap isun sadaya misla hadza umpamana ikilah iki ayatun golahun nabur ucap ingkau sopoki Nador Ibnul Harith kang putra dan Ki Harith li annahu kana satun Nador kana yat iku ana ya Nador yati iku teka ya Nador al hayrata ing negara Hayr yattajiru hal dagang ya Nador bayashtari maka tuku ya Nador kutubahu ing pirang-pirang kutubah akhbaril a'ajib ing pirang-pirang kitab pirang-pirang caritaan pirang-pirang ajab wa yuhadditsu biha ahli Makkah lan jaritakeun ya Nador
biha kalawan kutub ahla Makkah ing ahli Makkah orang hada utawi ikilah Quran Al-Quran illa asatirul awalin angin iku pirang-pirang berita bohong akadzibut tegese pirang-pirang kabohongan wong kang awal kabeh wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq in kana hadza huwal haqq min 'indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم والله أعلم بمرادي وإذ قال لنا الإنسان محمد قال waktu ngucap ya kufar kabeh ing lapan Allahumma in kana hadza ya Allah in kana lamun ana apa al hadza ikilah alladzi yaqra'uhu Muhammadun iki sekang maca ing ladzi sapa Muhammad wa ya zaiku al haqq bener al munazzal kang den turunkeun min indika saking sanding sira famtir bakang udani sira alaina ing atase ingsun sadaya hijatan ing batu minas sama kang tetep saking langit awitina tawan nekani sirana ingsun sadaya bi'adzabin alim kalawan siksa kang ngalaraaken mulimin tegese kang ngalaraaken atawa mulamin kang den laraakeun ala inkarihi babalas ing atase inkar ing alladzi yaqra'u at-Qur'an qala hun nadar ucap ingkar sabaki nadar au giru atawa lian nadar istihza'an kena ara-ara ngaguguyon wa ihaman annahu ala basar lan ngaiham lan nyurigakeun annahu ala basyirah satuhuna nadar ikut tetep ing atase basyirah wa jazamalan masti akeun dia nadar bi butlani kalawan batal al-Qur'an bahula teh aya hiji jelema ngaran Nadar Ibnul Harith seorang pedagang anu berhasil wurawiri antara Arab Mekah, Suriah, Persia, Iran, Baghdad, Daerah. Jadi zaman haritanya geus keliling negara dagang. Pan urang negara urang dagang teh paling Cikupa pasar Kemis. Jauhna Sipatan. Atuh dagang sekikitu nama hajur dipanggul di dagang lagi dagang tape ya paling jauh ke Sepatan dek sugih di mana geus ulah nyaritakeun sugih sama balik modal geus untung sapira lengkah dagangna pasar Kemis Cikupa Sepatan ya kaukur kuarige kapan ainu dagangna lengkahna legama Singapura Malaysia Thailand Komo Amerika berarti dagang kelas maka jadi kukuman enggeus kelantaran kanyahoan kurang dalam negeri luar negeri waduh kan ke luar negeri kudu naik pesawat ongkos pesawat lagi sabaraha berarti kan dagang poharet sanajan tungtung nama hutang sebelit hulu hutang tapi jelas luar negeri nah eta dagang gede geus kelasna urang mah sekelas ka segede-gedena palingnya orang Tasik Jakarta Tangerang Tasik Jakarta Tangerang
sakituna bae ge paling ge kelasna miliar moal datang ke kelas teh moal paling ge miliar di dieu bae mobil aku urang ya ieu dagang geus 10 tahun 20 tahun tapi ngan Avanza bae ya ceuhil tah dagang kos gitu urang mun dagang kos gitu di dieu wah ieu geus naik ke Fortuner ieu rada ieu aduh numantak Fudoli ke hayang Fortuner ge ieu teh menaikkan ayo tasawufan mah kos kitu bae naon ge dagang tapi lamun geus set naik Alphard oh kelas geus mulai geus kelas ieu wow ieu mah lain deui boga Land Rover tentara baheula teh itu teh lain sugih Land Rover kos kitu mah naik wow komo geus aja baby band Lexus wah komo lamun mobil nu urang teh nyaho merekna teh naon eta panjang urang teh nyaho merekna lamun urang lembur dibere nyaho ta mobil eta hargana mobil eta teh 30 miliar pasti manjak kieu aya tuh lain geus aing pan embung kan ada yang jawaban kos itu embung urang ada yang kos gitu baheula makan nu boga Rolls teh eta teh ngan sakadar nu boga gudang garam eta ge teu meunang kaluar nyana hayang boga mobil mewah sekelas Rolls nyana ngan ngamakena di jalan di jero pabrik bae paring kaluar di wilayah eta ke asup teh teu meunang ku nagara tapi kuari mah urang lamun ningali di tol Rolls masyaallah eta kan kajahoan di Indonesia nu boga Rolls sabar urang Rolls nu boga Lexus bae kan terdaftar sabaraha jelema jeung saha di Indonesia nu boga Lexus terdaftar ngan sabaraha urang ieu teh mun di Tangerang saha lamun di Pasar Kemis aya di Cilowok saurang lah pokona mah geus tuh sia mah aju ngahina ka aing bamun teu percaya padahi bangsa Avanza Kijang eta mah merek eta mah jajabur eta mah kos kitu jajabur sia beusi sok bangga-bangga naik Kijang eueuh jajabur eueuh kelas eta mah kos kitu ieu mah kunaon cenah kieu nyaritakeun kitu nyaritakeun pedagang lamun geus berhasil kan tujuanna ge dunia pasti nyana teh ngamumule awak ngamumule kendaraan ngamumule awak sebab eta lah sasaranana nu madak lamun kiai haju meuli mobil eta teh masih antara bener jeung teu tapi lamun geus boga TV geus wayab tulu kiai uhu batal sebab wadona di dieu wado teh parantina TV mah tilok aya ibadah mobil mah masih lah mobil mah jangan anu reuneuh ka rumah sakit mah mobil kula geus pokona mah salila naik mah gratis ayalah kendaraan masih bisa pakai ngaji kurang bisa pakai musyawarah dan tapi lamun geus TV wadona parantina eueuh kana ibadah geus lamun kiai masih kana beuki nonton TV halang geus wayam tulu kiai batal turun geus ustad lah turun ti kiai ustad bari mun aya kiai aju boga TV geus ulah dikiaikeun tad geus kitu bae cukup jeung ustad cukup sebab ai ustad mah kan pengajar sekolah ge ustad ai kiai mah khususon ila ruhi Haji Sufendi khususon nah ieu Nadar bin Haris seorang pedagang anu berhasil selain daripada dagang nyana aya misi untuk mempertahankan agama karuhun nenek moyang maka nyana lamun tas di Baghdad nyana lamun mantas di Persia Iran mantas di Hero nyana meuli buku-buku Rusdi
bacakeun ke di Mekah ku ahli-ahli Mekah ceritaan-ceritaan umat-umat nu bara heula, ceritaan-ceritaan tentang lelucon nu bara heula, ceritaan-ceritaan raja-raja nu baheula, ceritaan-ceritaan tentang tokoh-tokoh nu baheula. Asal balik di Baghdad, balik di Persia, di Iran, di Hairah, di berbagai negara nukunyana didatangan. Nyana selalu meuli buku, dibikin, dibacakan di Mekah untuk jangan supaya membaca Al-Quran Karim. Masya Allah, misi orang kos itu lain ti kuari, baheula keneh geus aya. Geus atuh kuari mah Yahudi teh supaya orang Islam ulah maca Quran kumayu ulah supaya maca Quran. Bere TV kieu bae mun pake maca Quran berjam-jam. Tapi kan nyana kieu bae di TV. Aki-aki geus batuk bae. Eta batuk teh sebenarnya mah Rasul maot eta. Utusan pae eta pengawal. Lamun aki-aki geus batuk bae geus, eta geus aya pengawal berarti. Cak batuk teh, saya diutus oleh Allah untuk mengawal kamu ke kuburan. Sarua eta. Penyakit-penyakit eta pengawal maut. Termasuk HP. Eta HP teh sarua bae. Eta HP teh rusak ka kiaian. Mun aya kiai boga HP turun derajatna. Berarti ustad kuringes lah. Ulah dikiaikeun Ki Fudoli, ulah dikiaikeun Haji Fudoli. Lamun HP na boga hiji mun boga dua si Fudoli. Lamun tilu mah buang kawaras ya. Lamun lain kiai mah tuh beki parah, misalnya Haji Pendi. Geus mulai disebut Haji Pendi. Sit. Naon gitu ngaranna angkorak Haji Pendi. Beres. Naon tuh HP? Masih kene HP-an kene bae jelema nu endek berhadapan jeung Allah. Sakedeung deui bakal berhadapan jeung Allah. Henteu cenah kieu mah kula mah HP kieu nu bener doang. Lah, geus aing teh nyaho bae. Ngabohong malulu di HP. Ieu aya abdi. Oh ya, sakedeung deui keur di jalan kene buku di imah aing. Hayu sia tangkorak sia. Di jalan. Itu HP wakos gitu. Masya Allah, aju mun keur cicing sorangan kieu. Lain nu edan si naon. Eta HP maning make maca sholawat. Pake maca sholawat urang komo nu geus kolot 70 60 lah deuk nanaonan make resepan ganu kos kitu. Di siang salengkahkeun di ka kuburan masih kene wahi. Geus maningan ge. Kuari mah lamun aya aki-aki 70 tahun make nyekelan HP keneh. Eta HP-na ku urang cekel. Sanade cekel calangapkeun. Hakan hakankeun dedetkeun. Inum mah ayo inum ku sia inum. Tolol teuing budak. Geus beres. Selesai. Bapak kolot paeh kajian, ada paeh. Emangnya harara sejasa. Sia inju mayahan bapak kolot syahid, ada paeh. Kedah syahid. Ieu nador. Jadinya nate ngahalangan supaya ulah maca Quran, bere buku-buku. Ya Allah ya Rabb, horeng kuari ge seperti kos kitu bae. Masyaallah karim. Urang teh kuari kabongbroy ku kaheureyan sehingga Quran terabaikan. Supaya kadengena bagus. Kadengena maraca Quran, nyeun nyana kaset. Setel pe Jumat. Trek ngagelenggeng ka di masjid. Eta pan nu maca Quran teh lain jamaah. Kaset besi, maca Quran besi. Ai urang mah teu. Urang mah ngaliwat. Eta kadengena mah pan kadengena bagus Quran. Henteu salah ngan eta teh lalagaan. Lain urang nu maca Quran di masjid kaset.
baca Quran eta teh maksudna urang teh kabongbroy ku kaheureuyang Yahudi. Satungtuna mah kan urang mah teu maca Quran, pajar maca Quran ku batur mah. Ku ari aya Quran anu ku urang nih tu modern pencet. Adiekeun maca Quran sorangan, urang mah teu. Urang teu. Pencet, bacakeun ka dieu. Baca Quran sorangan. Urang kabongbroy bae itu. Urang teu maca Quran tolol teu. Aya modern. Hararebat jasa kuari. Hararebat jasa. Masya Allah. Kula mah lamun aya jelema di masjid maca Quran dina HP lain resep belu. Nyaos ya ka belu. Belu coba. Belu ya jelema di Masjidil Haram, Masjid Madinah maca Quran di HP ki belu kula bener. Kunaon bener hate teh dibere sebel. Greget gitu. Quran mah Quran bae sih. Ulah make jeung di HP segala. Aya nu nanyakeun hukumna aing mah geus pokona teu perlu hukum, teu resep bae geus pokona. Gitu bacana teu bisa cenah kieu kudu make hukum. Embung aing mah geus pokona. Jeung sia mah lain kudu make hukum jeung sia mah. Mending ditampilin gue apa ini. Tuh hukum nu geus aya teu kapake dibere deui hukum. Mabok hukum sia. Terus di masjid di dia geria daya sama maca Quran di HP gitu Quran ambalaya Quran bae geus susu jadi jelas di HP kan eta Quran beak we nu eta cek we dideleukeun mah dideleukeun gede amat kutangnya nyingkap manya di masjid ndeleukeus kitu. Nah jadi kudu nu jelas Quran bae geus ulah kasih sika gigi ya ini HP mah komok wari mah anu bisa informasi asup kadinya urang kan baca Quran tapi informasi asup aya ciri masa keur baca Quran teh iya wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un betul iya attakhidhu min dunihi alihatan urang amun aya sumur paring ku aing diasupkeun ieu maksudna murni-murnikeun Quran bae. Ya Allah tah kaheureuyang. Nah ieu nador ye. Nador bin Haris selalu ngahalangan ulah maca Quran. Sehingga dibere buku-buku rusdi. Cerita-cerita tentang 1001 malam Baghdad, tentang Persia, tentang Syria, tentang berbagai tokoh-tokoh jeung berbagai ceritaan manusia-manusia nu baheula supaya orang Mekah ulah maca Quran maka Kangjeng Nabi tetep bae nyuguhkeun Al-Qur'anul Karim ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun Al-Qur'an ka kaum ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun ya Allah ya Rabb ketika Kangjeng maca-macakeun Al-Qur'anul Karim di kerumunan orang banyak di Mekah maupun perseorangan maka Nador bin Haris mentang geus Muhammad ulah sok dibacakeun kos kitu mah kami ge boga kitab-kitab tersendiri kami boga buku-buku kudu dipagahan make Quran sagala sama salah kos kitu mah ye buku kami nu bener mah ye buku cerita-cerita nu baheula teman cerita-cerita nu sekarang itu ya Allah ya Rabb setiap Kangjeng Nabi membacakan Al-Qur'anul Karim ketika eta ditentang ku Nador bin Haris ketika Kangjeng membacakan Al-Qur'an setiap membacakan selalu dihadang ku Nador bin Haris Masya Allah maka satu ketika Kangjeng memacakeun didinya aya Nador bin Haris dicaram ku Nador turunlah ayat ieu wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza
ayat ieu teh nyaritakeun Kangjeng Nabi waktu di Mekah padahal Kangjeng Nabi nama geus di Madinah. Mentak ayat ieu teh ayat madaniyah nyaritakeun tentang kejadian baheula waktu di Mekah ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'an selalu dihadang ditahan. Ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'anul Karim selalu diulah-ulah ku kinador beserta kaum-kaumna. Maka Kangjeng Nabi teh dielingan ku Gusti Allah wa idza tutla wadhkur ingat anjeun Muhammad idza tutla alaihim ayatuna ketika dibacakeun ka para kufar-kufar Quraisy ka para kufar-kufar Mekah ayatuna ayat kula nu agung yakni Al-Qur'an qul kufar-kufar Quraisy ngomongna qad sami'na atuh kami ge kos kitu mah geus ngadenge Muhammad ulah sok dibaca deui caritaan-caritaan kos kitu kami geus ledeg bu bahasa ledeg eta ya Muhammad lau nasya'u lamun kami daek laqulna misa'ada kami ge ngomong kos kitu kami ge ngomong kos kitu ngan ku bahasa santri mah kulantaran geus bae lao teh berarti henteu ngan kami mung macakeun lao teh kos kitu. Jadi di santri mah ayain lamun bahasana lao lamun keneh ieu lamun iza lamun keneh nah ngan lamun iza nyata lamun lao moal misalnya sia lamun datang ka imah aing pokona ku aing kotok di udang da lamun iza kotok di udang dipencit tapi lamun lao kotok di udang disieu-sieu kecil beda mata lamun maca kitab teh geus kajawan ku santri mah teh oh iya ku hiji lao bae geus bahasa geus ka hati santri teh mata aya jelema nu oh iya bangun ngarti tanya sia ngarti puyeng sia iya-iyahan maksud ngarti bae nurutan kiai bae aing ya kiai ge sok iya-iyahan di kiai mah eta kitab nurut ka kiai mah ai aing mah meureupan beta kiai kitab atuh ngaji heula geus tanda-tanda nah cek kupar-kupar Quraisy Muhammad macakeun deui kos kararitu kuat samina kami ge geus kadege carita-carita kos kitu mah laun nasyau lamun kami daek mun kami keur salakulna misada kami ge bisa ngomong kos kitu geus teu kudu ilah Nadhr bin Harith masyaallah karim nyana sebagai tokoh pedagang anu berhasil anu selalu ngahalangan pembacaan Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi dihadang melalui penghadangan langsung melalui buku-buku rusdi. Buku baca ulah sok baca Quran, buku baca ulah baca Quran. Ieu mah beneran di hareupeun kinador lah, cek kinador qad sami'na. Geus kadenge kami ge, laun nasya'u laqulna misada. Saya ma ai hada. In hadza ta'aya Quran malah illa asatirul awwalin. Eta mah ceritaan bohong-bohong kaum-kaum nu baraheula teh mah kitu mah. Teu kudu dengekeun teh mah beda Quran. Cerita-cerita baheula bararohong. Masyaallah penghinaan anak kufar-kufar Quraisy terhadap Kangjeng baheula tentang Al-Qur'anul Karim seperti eta. Mata kurang kuari maca Quran ngeunaheun pondok pesantren Al-Qur'an loba datangkan tahfidna di Indonesia ambalaya. Urang bangga lamun aya jelema umur 10 tahun geus hafal Quran. Urang bangga jelema di Indonesia 9 tahun geus talar Quran. Urang bangga di Indonesia aya nu 8 tahun 7 tahun geus talar Al-Qur'anul Karim. Urang bangga aki-aki lam yakunil pohoan bae. Masya Allah. Urang ngadenge berita umur 10 tahun telah talar Quran. Nyana ngomong ka batu kuy. Itu 10 tahun talar Quran. Dongeng pugunya nama lam yakuneun ge balik deh. Eta kan bodohna jelema goblok eta. Goblok eta. Tolol. Aduh. Hebat tadi Indonesia. Luar biasa. Nah, cobaan dipangkas.
cukup dibaca dengan makharijul huruf yang rapih, dengan lagam-lagam anu variasi nu bagus, cukup dibacakeun bae dimusabakohkeun. Coba-coba cak negara pakai sia Al-Quran, sia ditembak wae sia, rantai sia wae. Di urang teh seperti gitu. Ngaji. Jangan perlu pesantren mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Ambalaya. Kurang puas, tahfidz, talar Quran. Kurang puas dengan variasi-variasina. Masya Allah, hebat. Musabakohkeun mulai kelas SD, kelas desa sampai ke kabupaten, provinsi, insan nasional, internasional. Indonesia menang. Aya internasional di urang teh hebat. Cukup sakitu bae cak negara, cak presiden. Coba-coba sia Al-Quran kembangkan hukumnya di Indonesia. Tuh sel Ambalaya, rantai sia. Terakhir lamun sia maksakan tembak siapa ini? Iyalah di Indonesia. Ngantak beruntung jasa orang kuari nulai negara. Ketika orang ningali PNS, orang kudu alhamdulillah aing teh jadi PNS selamat aing di akhirat kudu kitu. Ketika orang manggil polisi kudu nurutan Hasan Basri, alhamdulillah aing teh jadi polisi, jadi polisi mah di akhirat aing meureun di sate. Ketika ningali abri, alhamdulillah aing teh jadi abri. Kadang ku babaturan sia alhamdulillah memang kunaon gitu. Atuh aing deuk jadi polisi kumaha jasa teu gablek naon teu gablek. Lain gitu. Bersyukur ngan teu kudu diomongkeun. Pan cenah kiai ngomong ke pan aing mah keur ngaji ngabejaan sia mah goblok. Aing mah ngabejaan, aing kena mah teu kudu. Engke geus sia ke polisi, alhamdulillah aing teh jadi polisi caki uci ge atuh aing babawa. Emang sia mah ranteun. Ieu makan ngaji, aing ngabejaan. Engke mah aing ulah dibabawa. Ulah ke sia mah nyele PNS, alhamdulillah aing teh jadi PNS caki uci ge. Senage salamet. Atuh sia tolol kunaon mamawa aing. Maka ngaji. Engke na cukup di hate bae. Alhamdulillah, masyaallah. Geus. Alhamdulillah. Sia ka mamawa aing awas sia ka. Aing mah kan mere jalan doang. Ke kadangnya ku bupati mana bupati, alhamdulillah kula teu jadi bupati salamet kula caki uci ge cenah. Nah berarti ya coba ki ucina ya aing tungtuna mah panggil we ku bupati ieu ku ucinya iya cek jaget ya bener enggak pernah membahas itu bener. Nah dikasih uang nih 10 juta. Nah, tuh siapa hayang kan. Nah iya si ada ya. Masya Allah karim, penghinaan seorang anti-Islam, anti-Al-Quran Nabar bin Harith. Mantakula kaget, namun di Indonesia diulah-ulah maca Quran, diulah-ulah ai maca mah di urang sadaek daheulanan ngan nerapkeun undang-undang Al-Quran di negara. Ulah kabeh sahih. Eueuh hiji poin di negara Indonesia diterapkan hukum Quran. Sakali deh besi pajar ayah eta cenah kiai zakat aya di urang teh lain deuk nitah ngazakat deuk mupul zakat hayang zakatna karti ku ceuli sia lain lamun nya deuk nerapkeun hukum Islam ulah zakat teh salat. Salat terapkan. Ieu mah nu teu ngazakat bendu RT. Desa bendu, aya nu teu salat teu bendu. Amping ku sia. Ya. Ye, goblok meureunana. Lain deuk ngembangkeun hukum zakatna, hayang unti tina zakat. Cenah haji diurus lain nitahan hajina. Hayang nerekepna. Nah, kos gitu. Jalamun endek mah lain haji bae. Atuh kabeh nu teu salat, nu teu puasa. Hayu anu zina, anu mabok, terapkeun hukum Al-Qur'an. Nerapkeun nangan sakadar zakat. Eueuh setor ka bupati-bupati bendu.
naonan teh kos kitu geura pae sia geura pae maksud sia naon eta kos kitu teh parangsana aing teh nyaho meureunanan je kos balalener bae sia ayo aing ke dihareupeun malaikat so amat aing kadang-kadang so maksudnya siap pajar bener bae eta teh urusan zakat lain ieu lain hayang unti dina zakat Allah leuwih jauh ya aing nanti Allah nya kitu je barang sana iya mah nyaritakeun ge undang-undang hiji ajan lain tentang negara berarti los urang paham tuh baca Al-Quran musabakohkeun Al-Quran bere hadiah sia tiada pembacaan Al-Quranul Karim mobil naik haji terapkeun di Indonesia sel ilah Indonesia Masya Allah kan mantak urang mah urang baik waris ngaji anak urang ngaji ke ayo urang baik ayo geus ke di akhirat teh moal salir urang mah urang ka surga nya namanya ka neraka pen boga pasti kudu boga kapastian jelema mah lamun teu boga kapastian salilana moal indit-indit tina maksiat eta jelema nu mantak ngridit terus teu boga kapastian bahwa kredit eta riba terus bae kudu boga keyakinan asa jelema iman ka Allah wa amilu sholihat surga boga keyakinan lamun aya jelema kafir yakin neraka lamun aya jelema ngadahar riba yakin ka neraka heula make heula ka neraka kudu boga keyakinan lamun teu boga keyakinan nah ieu PNS lantaran negara lain make Al-Qur'anul Karim surga nama lantaran nyana ge ka Allah ka kangjeng Nabi ngan ka neraka heula make heula kudu boga keyakinan mun teu boga keyakinan kos kitu nyana engke tenang-tenang saja ai kiai mah pan langsung surga lain amin kiai kabeh lain Ki Golkar henteu PDI henteu kiai naon deui eta cak sia ta kabeh tanu sasana henteu kabeh cak Kiai Golkar teh lain mah cenah moal ngaji deui sanunita yang teu nita lolos ngaji jeung baris Golkar deui ka ditu sia tap turuban ke sia ku tangkal kayu Golkar paraeh kabeh deui nah ketika dibacakan Al-Quranul Karim kepada kufar Mekah kufar Quraisy ngomongna lah Muhammad baca-baca ting kata Al-Quran geus siji mat qad samina kabeh geus kadenge launa syau namun kami daek lakulna kami ge ngomong bisa ada kos Al-Quranul Karim yo nyaho tama Quran masa pisah Quran inta ya hada Al-Quran teh illa asatirul awalin kecuali carita-caritaan bohong kaum nu baraheula itu kami ge bisa ya Allah oh ya Rabb wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq henteu cukup sakitu kinador Muhammad inget anjeun ketika kaum Quraisy kupar Quraisy dipimpin ku kinador saat eta mun ngaromongna pan eta kana jantung setem ngomongna kumaha iz qalu waktu nyana ngaromong Allahumma he Allah in kan hada lamun ieu nu sok dibacakeun ku Muhammad ieu Al-Qur'an wal haqq eta bener ti anjeun Allah diturunkeun ti anjeun min indik coba tembongkeun kebenaran anjeun hai Gusti Allah famtir alaina hijaratan minas sama kami hujanan batu sekaligus awitina bi adzabin alim atawa geus teu kudu batu-batu siksa kami dengan siksa anu pohara jerina tanggung coba ku kami hayo mun nya ge bener eta Al-Qur'an ti Gusti ayo turunkeun siksa kami eta pan omongan lain lalaga Masya Allah istizan ngehina ngaledek ka kanjeng Nabi masuk ka Gusti Allah Masya Allah kan coba awitina bi adzabin alim muli menala inkari tegas tamah atas keingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim ayo coba eta teh maksudna supaya kadenge ku kaum Quraisy kafir Quraisy satu istizaan ngejek menghina
ka Al-Quran ka Kangjeng Nabi ka Gusti Allah. Dua, wa ihaman jeung supaya aya keyakinan anu cak kurang masalah tetapi nyana nembongkeun kebenaran annahu ala basiratin bahwa yen Nador bin Haris teh nyana geus leuwih nyaho dedeuleunana atas dedeuleun mata hate supaya dianggap iham kitu tah ku kaum hayang dipercaya. Wa jazama bibutlah dihijeung mastikeun kana batalna Al-Qur'anul Karim. Nyana ngomong kos kitu supaya bahwa hiji menghina Al-Qur'an kaumna nyaho. Dua, supaya nyana percaya bahwa nyana teh pinter. Nomor katilu supaya jelas bahwa Qur'an teh batal maksudnya. Nah seperti gitu eta kan ngomong teu ngeunaheun jasa. Ya Allah ya Rabb di samping lah Muhammad udah sok maca Qur'an. Lamun kos kitu mah jeung kami ge nyaho tah caritan-caritan baheula barohong tah mah. Nomor kahiji, nomor kedua anak, Gusti Allah, namun nya ge Quran yang diturunkan kamu Muhammad teh bener ti Gusti. Coba tembongkeun kebenaran anjeun. Wahai Allah, famtir alaina hijaratan, hujanan kami ku batu-batu di langit coba. Atawa geus kami awitina bi adzabin alim siksa kami. Teu kira-kira eta gahina lain lalagan. Nu mantak kakarak kuari urang ngadenge ti Prancis nu ngahina. Ngadenge deui urang ti Jerman anu ngahina kokocoran ti RRC timbul di ngadenge deui urang ti Jerman anu ngahina Al-Qur'anul Karim. Ya Allah ya Rabb nu mata kiai-kiai anu sok maca Quran kaditu teu kaditu lain urusan tetapi ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ya Allah bere kekuatan Islam sahabat coba jelema tanpa dititah burung kadari itu diulah-ulah sabaraha ratus polisi juta polisi nu nahanan kita ulah ka Jakarta sabaraha DPR nu ngaulah-ulah terutama DPR Golkar PDI ngaulah-ulah ka Jakarta teu katahan jelema ka Jakarta sebab naon di hati umat Islam Indonesia aya Al-Qur'anul Karim beus disadiakeun makanan disadiakeun cat ka Jakarta kabeh diulah disingseunaan lah kajeun paeh masa kali ieu malah aya anu polisi diomongku jelema polisi siang halangan aing emang siang moal paeh anjeunnya dikitukeun milu ayo gua juga ikut ka teh sono ilu kan lamun geus aya nu lillahi taala perang siap ulah dikira di Indonesia Numatak orang Belanda teh membacakan karakter bangsa Indonesia piawai, ramah, tapi ketika disakiti jangan coba-coba kami ya di Indonesia baheula menjajah sekian ratus tahun sabenerna mah nuturkeun kahayang bangsa Indonesia ketika kami nuturkeun kami ge eleh babur kami ke Belanda. Islam di Indonesia lain sambarangan aneh di Indonesia teh aneh bangun lu calece tapi lamun geus ngagerem iya Indonesia teh aya si mamaungan iya tuh geus ngagerem kumaha tuh contona loba jasa di urang baheula keur zaman Pak Harto amin gitu Amir Biki baheula disikat habis deuk hararudang kan ngan untung henteu zaman harita kok aya keuntungan lain deui motifna lain deui sebab eta mah lain urusan penghinaan Al-Qur'an tetapi hanya untuk penerapan hukum-hukum atau lain deui eta mah. Nah, ketika geus ka Al-Qur'an bahaya. Di urang coba-coba ge caci baki deui Al-Qur'anul Karim. Mun teu perang kakarak ge eta sakitu geus berbagai penafsiran bahkan ti Kairo didatangkeun diadukeun ahli tafsir Kairo jeung ahli tafsir Indonesia. Untung bae cek Haji Muzadi jangan lain urusan cek Haji Muzadi ahli non almarhum udah dia mah dia aja kita mah kita ini kan negara cek Haji Muzadi urusannya maksudnya naon bakal izin orang Kairo di dieu ngadu soal tafsir sebab jagoan Indonesia ulah dikira orang Indonesia mah jago kajagoanana mana boro-boro nu bener si Nusron salah bae ge seserian eta kan jarago ngaranna eta jarago di Indonesia mah dek bener dek ente biasa bae tah dek diadukeun ulah dikira sebab naon sebab aya pendidikan pondok pesantren cek almarhum
Aang Sadili Ciberem, andai kata santri mampu mengeluarkan bahasa dengan bahasa yang baik, dengan tertata, niscaya santri-santri anu geus mengaji sampaikan mantek dan ilmu bilaga tidak ada tanding. Sebab nyaho nyana pendidikan santri teh luhur lur kuari ayeuna mah urang deuk diaji Johar Maknun da ulah waka kok kudu juman adukeun jeung mahasiswa anu S-na geus lain S2 S3 S lilin adukeun ulah make kudu juman lain ulah make Johar Maknun bae lain keureut ceuli datang ka eleh bae ka santri ji lamun di universitas diaji sistematika filsafat di santri mah geus dianggap lalagaan mantek teh geus dianggap lalagaan geus hitungan kodiah teh bari masak kulun babadun kulun bala sabadun kulun santri geus dianggap lalagaan di sekolah kudu bake geus S3 kakarak make sisipal filsafat geus ka dieu ka ditu ya santri mah nyieun tarif teh sakiceuk deuk bener deuk salah maksudnya geus menguasai santri mah masya Allah tok ge lamun urang ngadenge pembahasan kiai-kiai anu beneran ngajina Johar Maknunna mantekna geus puguh alfiahna rencep deuk di Jawa Timur deuk di Jawa Tengah deuk di urang kabeh urang teh langsung ngarti be urang lamun ngadengekeun almarhum abah di dia haju kapaham bae ngadengekeun Ki Bustomi baheula ngadengekeun Abuya Cidahu begitu baca kitab sama harti geus buku anu difokuskeun model Fathul Muin sama salah lamun henteu mahi alatna tetep bae sanajan ditulis ku urang teu meujeuna alatna teu ngeunaheun bae tapi ketika alatna rapi geus sorofna geus tahuna geus mantekna geus bilagahna ditambahan ku qaidul fiqhiyahna tarak rencep ngeunaheun kadenge dek diadukeun jeung saha coba antar Abuya almarhum Abah Ucu nu keur peuting di hawalan dek diadukeun jeung saha mal aya meujeun komo guruna baheula Ayah Banjar teh kan nyana mah teu kos talar Fathul Muin teh kanyawan talarna ketika pareum lampu nyana terus bae santri kelabakan we pareum nyana mah terus bae berarti kan talar urang mah maca kitab caang sagala rupana heuh aya bae kurang ngaji jilid kedua Faing Anak Talibin di Banjar di almarhum ajengan putra ayah ajengan mumu pada isya pada maghrib ngaji nanti jilid kedua begitu mulai pas pareum nyana terus bae maca teu micen ceuli jeung kula teu ngabohong nyana terus baca teh nyana bari gedeng gitu najina nangkuban emang kos kitu nya ajengan teh teu sigreg kitu teu sigreg nya mah dek nakarak ya baca gitu kayak kadang-kadang diuk kayak kadang-kadang nangkub eta dibaca masya Allah berarti talar ya guru aing talar ya lantaran terus baca aja geus kebal emang pareuh nyana ya Allah takarak nya emang pareuh meureun cek aing teh berai aing katipu ku nyana ye atawa nyana katipu ku urang aya lamun urang nyaritakeun Banjar resep ngadidi ka santri ulah asa-asa lamun deuk mikir-mikir kumaha teh caritana nyana kan kacai di imah terus kokonon di hareupeun masjid teh kan aya cai kukumbar terus ka masjid samping sakieu samping jadi teu make kaos make naon galuhur geus make samping aya kolor di bedug da ka dieu teh usolli pada tujuan orang bae murid si aing ngamamum da ulah maknya make ieu na sorban lain sorban kolor tapi terus bae Allahu akbar ket aya jelema liwat ngeuleuh cenah mah kieu teh cik urang kitu amat sih salatnya eta keur miki mah miki masalah dia urusan hati mah lain deui oh berarti ieu neuk magahan Fathul Muin ka santrina lain bae ku baca ku praktek geus ulah hese-hese lamun urang geus ngaji Fathul Muin kemudian urang di mana bae ulah hese-hese naon kurang nu bisa dipake hiji mangsa Bandung kemudian ieu naon ngaranna sampingna kena nejis beureunanan nyaho kumaha make kolor doang
salah anu sakieu teh di sampingna make kolor doang tadi. Jadi make kaos, teu make kopiah. Allahu Akbar. Ai urang rapi muridna. Urang rapi biasa cek urang teh. Ai guru teu make kopiah. Ai urang rapi. Wah, subhanallah. Ngadidik teh seperti kos gitu. Masyaallah, almarhum aja putra aya ulah ngaji teh di dinya. Talar Fathul Muin. Talar jangan mah Fathul Muin teh kanyawan talar eta teh ngaji jilid ka-2 pareu. Ngajek-jrek bae. Atuh kitu ge urang nyoret di mana ieu? Japarem. Tuh. Atuh aya nu mawa kitab mah mikiran nyoret, ai siapa pan teu ku ari ge. Sakecang ge teu mikiran nyoret. Bala leuwih bangkawarah deui itu mah. Ya jangan mumu Masya Allah. Mata karasa tak lari surahan oh singkat padat talak. Ya Allah. Tak praktek Fathul Muin atuh teu kudu ases. Mantap inget ka dongeng Syekh Abdul Aziz kamari. Ya Zarah nyana ngimpi Zarah ka Madinah. Kemudian ribuan kiai make udang-udang make jubah di raudhah. Begitu belak panto Kangjeng Nabi muka. Panto Kangjeng Nabi muka eta kiai berbagai negara caknya ka impi. Berbagai negara. Nu mancung, nu pengek, macam-macam deuk asal datang ka pantona. Kasih teu bisa asup. Asal datang ka panto aya nu ngaulahkeun di jero henteu. Geus ribuan ceritana teu bari asup. Ketika guruna datang ka payun langsung dibuka jubahna, dibuka bajuna, dibuka amamahna udangna. Geus teu make nanaon, termasuk ieu na ngan sakadar make calana doang jeung kaos. Langsung asup ka jero dieu. Nah, dirinya nyana mikiran bae tina impian eta naon? Maksudna dibejakeun kita bejakeun ka kula teh takbiranana kumaha ketika deuk ka Indonesia mimpi seperti eta. Jadi can kabade kunya. Kula bari seserian rada ngabade kula. Cik kula teh Kangjeng Nabi Musa teh ketika dipanggil ku Allah, cek Allah, "Ya Musa, ikhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas." Itu langsung nyana masyaallah. Heunya kurang bener tuh. Jadi deuk ka Allah, henteu kudu make jubah, lamun jubah bakal ngahalangan. Entah bukul make amamah, lamun amamah bakal ngahalangan. Eta mah ngan sakadar adab-adaban ti Kangjeng Nabi ketika deuk ka Allah kumaha pasna daripada jubah urang ngahalangan hayang ka alam ku jelema atuh ngahalangan urang ka Allah. Daripada sorban urang ngahalangan riya ka jelema atuh mendingan urang make sorban. Geus minggu hareup sia ngaji ka dieu sataranjang. Maksudnya lain itu maksudnya ieu ngahalangan teu si jubah, ieu ngahalangan teu si sorban daripada ruak riya mendingan ka Allah mah teu butuheun ieu Allah mah ku sorban, teu butuheun ieu Allah mah ku jubah. Buktina urang endek ihram cak Allah ulah make naon sia deuk aing sia. Aing teu butuh samarenda, teu butuh tamer, teu butuh jas, teu butuh dasi. Butuh ge sia make qalbun salim menghadap ka aing. Iceun itu sia pakaian kebesaran sekalipun sia jenderal jeung kitu presiden. Sekalipun sia kiai jubahna piceun cukup pake make dua helai tanda ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas itu ka Allah teu kudu make nana. Eta Kanjeng Nabi cenah make amamah adab-adabanana lamun deuk salat make udang-udang di samping udang-udang make sorban irtida, make baju di samping make baju jero make jubah. Kan tegap kadelna sebab naon ketika malaikat datang ke Kangjeng Nabi seperti eta sosokna geus urang jarupaan ka malaikat mantap malaikat setiap datang ke Kangjeng Nabi malaikat Jibril selalu make udang-udang selalu make jubah hejo. Nah ieu ge udang-udang hejo ketika perang Badar malaikat tarurun make udang-udang kamu. Nah itu malaikat ketika datang ke Kangjeng Nabi seperti itu. Hendak dijadikanlah adab. Bisa Kangjeng Nabi walaupun doib malam ya ta'amam bahwa setanun. Jelema anu teu make udang-udang setan. Nah iya bari kerja dari setan kabeh. Kangjeng Nabi sudah kos setan. Eta kos gitu. Nah ilah
urang kumaha ngeunahna ka Gusti Allah kade ulah kahalangan ku baju ulah kahalangan ku sagala rupa deuk wae ngeunahna ka Allah. Allah mah teu ngabutuhkeun ieu qalbu nu dibutuhkeun ya Allah nailah istihzaan ngaledek ngahina yang serikeun ku par Quraisy ka Kangjeng Nabi hingga timbul bahasa nangtangan ka Gusti Allah. Gusti lamun nya teh mah eta Quran nu diturunkeun ka Muhammad teh al-haqqa bener min indikati Gusti hayang nyaho kabeneranana coba Gusti kami mah hujanan batu bae ti langit hayang nyaho coba atawa teu kudu hujan batu kami mah siksa ku berbagai siksa atas kaingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim. Masya Allah kumaha cek Gusti Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wallahu a'lamu bimuradi. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail
Israfil munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail munkar wa nakir rakib Allah